Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abi Pidela Parisa Gunawan, kelas 11 IPS tilu. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu mana dina kasempetan ieu urang sadaya tiasa ngempel dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam mugi tetap dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat ka ajarana. Sapertos anu sering ku abdi tinggal, ayeuna seueur pisan masyarakat anu henteu tiasa lesot kanu katumanggungan rokok. Sanes bapak-bapak hungkul, nanging oge rumaja anu langkung lebih parah nyaeta dugi ka murang kalih. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipika hormat. Rokok teh nyaeta zat adiktif nu margi tiasa nyebabkeun adiksi atanapi jadi nyebabkeun katagihan sareng dipensensi. Nyaeta kagumantungan kanggo jalmi anu ngisepna. Sabatang rokok tiasa ngandung langkung 4.000 rupi bahan kimia anu matak ngajadikeun picilakaeun. 400 di antawisna racun, sedengkeun 40 liana tiasa nyebabkeun kanker. Salian teh eta, rokok teh ngahasilkeun haseup anu ngandung sagala rupi zat kimia nyaeta nikotin sareng tar. Nikotin nyaeta racun kanggo saraf dina konsentrasi pendek. Zat ieu tiasa midamel hiji jalmi jadi katagihan. Zat tar mangrupakeun bahan kimia anu miboga sifat karsinogen atanapi tiasa nyebabkeun kanker. Nyesep-pasep rokok sami wae perkawisna sareng ngalebetkeun racun ka badan urang. Seueur kalintang panyakit anu disababkeun tina haseup rokok. Kabiasaan ngarokok sanes ngaganggu si tukang ngarokona bae, nanging oge ngaganggu ka jalmi-jalmi anu aya di sakulilingna. Kalawan sagala rupi fakta anu aya tiasa disimpulkeun yen rokok teh nyaeta racun kanggo urang sadaya. Rokok tiasa ngabalukarkeun sagala rupi macem penyakit. Margi kitu hayu urang sadaya silih masih terang, silih ngabantosan kanggo nganesehatan jalmi anu sok ngarokok. Anu paling utamina kanggo pelajar, murang kalih, rumaja sadayana. Rupina mung sakitu anu tiasa kusim kuring dudikeun. Hapunten bilih aya anu kasuhun. Saupami dina biantara ieu aya pisanggem anu kurang merenah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.